Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Numantak para ulama peting hudang hajuki haju nangke nangkep naon bae. Nah iya lamun cacak-cacak eueuh yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ieu atuh tenang hirup. Jabatan aya di aing, kakayaan aya di aing, kumaha aing? Urang jadi nu sugih, urang jadi nu gagah, nikmat. Tapi horenganan bakal dituntut. Sabara tahun sia jadi Kapolres, sabara tahun sia jadi Kapolsek, sabara tahun sia jadi Kapolda, sabara tahun sia jadi Kapolri, sabara tahun sia jadi Kapol Kalapa. Bakal ditanya. Raga Kapol Kalapa. Emang mau ditanya sama Rukna kumaha? Sok emrengkeun balok sia di dunia, tembakan jelema, isuk pageto di akhirat bakal ditanya sabaraha jelema nu tembak ku sia. Masya Allah. Sabaraha tahun sia jadi abri, iraha sia jadi kopral, iraha sia jadi mayor, iraha sia jadi naon di kaluhurna nu aing teu nyaho jenderal majen ngan nyaho ngaran doang. Ulama ke Haji Pendi ge heran. Heran teh kieu maksudna. Aya jenderal liwat nanyakeun tempat kieu. Ka Haji Pendi, "Haji, tempat kencing di mana?" "No, sono no." Eueuh sopan eueuh. Padahal eta ka Cilowok jenderal. Eueuh sopan, sono no. Geus beres bae itu teh. Liwat atuh teu dihormat pujana. Kukula ditanya, "Haji, anu tadi nu liwat saha?" "Dah, abri naon?" "Dah, bari ngokopra." Eta jenderal. Emang jenderal. Atuh sagede Haji Pendi bae teh jauh ka jenderal atuh komo sia. Mau budak datang ka pae moal nyahoan. Nyahoan. Naon sada teh lamun nyaho jenderal mah atuh ai kieu. Atuh nu mantek ke SDM teh taekeun saeutik atuh. Teh nyahoan nya. Mana teh budak? Tapi maning teu nyaho. Sekolah mah maning teu nyaho. Sebab lawan ngahormat ka nu kitu lamun ngahormat ka jabatanana neraka. Ngahormat kieu, ngahormat kana dunyana jahanam. Maning teh Haji Pendi bidug-bidug ge. Ya aing mah sawadang mah moal aing mah. Moal aing mah pokona moal ngahormat ka sasage. Ka kiai elos mah teu ngahormat. Penting nya kiai ge teu dihormat ku cenah. Hiji nu dihormat ku nya pamajikanna doang. Ada lantaran lamun teu dihormat atuh nonggeng. Nah, iyalah nu dipake kainget ke yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ai kitu bakal kumaha ketika di poe eta urang dipanggil. Haji Pendi, maju. Maju. Tak. Aya nu ditungtun. Glak. Hal ta'rifu hal. Pendi, naon teh sia saya? Nauzubillah cek Haji Pendi teu ulama. Teu nyaho sama sakali. Ulah teu nyaho sia tah ieu pagawean sia waktu di dunia goblok. Ipan jore amat, maling aya di sia, zinah aya di sia, mabok aya di sia. Ngitung karung teu bener aya di sia. Tah ieu. Ya Allah. Horeng amalnya. Lain Haji Pendi ieu. Lain. Atuh ieu mah leuwih parah ti eta. Aduh Gusti Allah aku. Ingat eta lah nu pake kasieun teh. Ya Allah ya Rabb. Ketika dipanggil camat asap. Blok. Tungtun deui.
hal tarifal nyaon teu dia kaya auzubillah min zalik henteu kuring mah teu wau goblok sia tah pagawean sia tak tanda tangan teu beres nipu rakyat pagawean teu ceul tah amal-amal sia ha mana atasan sia bawa ka dia mana atasan sia yo insyaallah sieun urang yauman tataqallabu fihil qulub wal absar eta ona memang pagawean itu beres kiai itu beres Kiai Epul aduh Kiai Epul kiai mana ya Gusti Allah tuntun dituntun amal Masya Allah kan dibuktikan urang pan sok nyarita sok ngadenge caritaan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi jaga di akhirat urang teh kapanangtung dituntun ku malaikat aya nini pongko buukna ngarundai kahana henteu terurai matana molotot cileha di dieu cule kaluar lehonya harare jebol deh ngacai susuna lambeng Masya Allah bahasana di itu sampoa torotol kulit core kabida-bida cek malaikat ayuhan nas hal ta'riful hadi nyarahon teh anjeun kaya wau teu wabeh nyebut naudzubillah min zalik hartina teu wau iraha kula wau kan ini modal kitu jadi bugal makare garelis di pabuaran mah komo nu geulis teh cangkengan di pabuaran mah tah kabeh ge luau cek malaikat mun hayal nyaho hadhihi dunya ieu adalah dunia nu maneh di dunia baheula budak-budak dunia ieu buktina datang ke poho salat poho puasa poho zakat segala rupa budak-budak ieu buktina nini maneh ribut ngaributkeun nini maneh teh salat ngaributkeun nini maneh nembak jelema ngaributkeun nini ngabom negara ngaributkeun nini teh dunia Masya Allah engke bade dibuktikan lamun kuari dunia dibuktikan nini model kos kitu sahanu hayang atuh sahanu hayang kuari mah dipoles nini makan lipstick shadow Masya Allah ieu nage make bola-bola mimiti putih haju koneng haju berem haju hideung perciis kos tadi tinjuan ku Muhammad Ali nini dibukti-buktikeun geuninganan ku Gusti Allah ketika orang dipanggil dituntun amal plek hal ta'rifu wau henteu anjeun naudzubillah sami abdi gentu wau ieu teh salat maneh ieu teh puasa maneh ieu teh zakat anjeun ngaji anjeun ieu teh pembangunan masjid anjeun Masya Allah iya amal pan ieu eueuh celian atuh bagus geulis ngan eueuh celian mere semena ngan sasak eueuh celian kurang celi tah ieu sih ada amal salat bakal diwujudkeun bagus henteu salatna mun bagus kasep mun goreng salatna goreng kitu keneh puasa mun puasa urang bagus diwujudkeun kasep lamun teu bagus bakal goreng zakat haji dan lain sebagainya
kitu keneh amal-amal urang. Ingat yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Masyaallah karim. Nu mantap jelema teh waktu di dunia aya nu kokomoan teu inget ka pangeran saeutik-eutik acan kafir, musyrik, murtad. Aya anu inget ka pangeran bahwa pangeran teh Allah ngan teu kaburu maksiat bae di dunia. Aya anu inget ka Allah tuluy ngalaksanakeun parentah Allah ngan teu puguh ilmuna nu bodoh. Aya anu nya inget ka Allah sebagai pangeran tur nyaho syarat rukunna bari ngalaksanakeunana kalawan rapi zahir jeung batin. Iyalah anu untung. Kanyahoanana di mana eta di dunia kuari? Kanyahoanana saha jelema nu bulak-balik ka masjid eta nu hebat. Kula mah sok aneh aya jelema deukeut jasa ka masjid tapi teu nyahoeun tihang-tihang masjid aja. Teu nyahoeun. Sia di mana jijing deket Masjid Al Barokah nu anyar teh ai tiang masjidna sabaraha keke sabaraha nya keke sabaraha opat sia mah bloon emang opat sabaraha tah tihang aya teu jauh ka tihang masjid moal di dieu mah moal teu aya nu teu nyahoeun ka ampar-amparna aja aya nu teu nyahoeun ka cet-cetna aja. Nah, lamun hayang nyaho jelema anu boga iman tinggi, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, di dunia mah hese nimbangna. Endeu kumaha aja nu boga timbangan mah Allah, anu nyaho ka batin Allah, urang masa kadar nyaho zahirna hungkul, kumaha sih nyahokeunana? Nganyahokeunana sakumaha tadi ayat nu dibaca innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jelema nu iman ka Allah jeung ka Rasul Allah, iman ka yaumil akhir, jelema nu ngarame-rame masjid, dimimiti ngabanguna nyana siap jadi kalang dada, siap segala rupana. Berang jeung peuting mikiran pembangunanana datang ka ngawujud eta mah sakadar bangunan tetapi anu paling istimewa mah ya'muru masajidallah adalah bulak-balik ka masjidna isuk-isuk ka masjid berang ka masjid sore ka masjid aya cenah kieu di dieu ge nu kos kitu mah ka masjid deuk naon mukaan kenceleng masjid duitna sabaraha duit dipaling lain eta isuk-isuk ka masjid ibadah ka Allah berang ka masjid ibadah ka Allah waktu salat minimal waktu salat nu 5 waktu ka masjid ciri jelema anu bakal kanyahoan di akhirat ya'muru masajidallah man amana billah nu iman ka Allah jeung ka Rasulna jeung iman ka yaumil akhir adalah jelema nu ngarame-rame masjid ngabangun alhamdulillah sakieu mah pohara jasa di jauh keneh tadi kula geus ningali bau di bugal aya masjid megah amat menarahna mah di kaluhur menjulang tinggi masyaallah kula milu bangga. Sebab naon? Sebab masjid teh nu ditingali ku para malaikat di langit sakumaha urang dunia neuleuh ka langit neuleuh bintang. Al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Kurang mun hayang nyaho ka imah Allah ieu. Aya masjid imah Allah. Coba ge menangkap panggih Allah ge di jero ge. Coba ge barang di deuleuh beuh jaya ge kitawil. Eta kitawil nu wau jeung Allah. Nah,
Al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Saha jelema deuk hayang kapagi jeung Allah, silakan ka imahna. Urang teh sebenarnya mah babari jasa. Babari ye, deuk nebak nanaon ge jahaju ka harti bae. Sok geura ge. Lamun urang liwat aya lapangan, belah dieuna aya gawang, di dieu aya gawang, eta lahan paranti naon? Pardon. Main bola. Berarti pinter kan? Urang berangkat deui set, manggi deui hiji bangunan. Di dinya aya merekna warteg, paranti naon eta? Dah. Berangkat deui set, aya deui di dinya polsek. Paranti naon? Paranti setan. Paranti setan, menang nyawa imah setan polsek. Itu setan itu mah mabok bawa kadinya, bener tuh. Nah, itu setan ngaranna. Ye, anu zina, nah, bawa kadinya, maling bawa kadinya. Berarti eta mah setan. Mantang menangkeun nusok menangkeun setan mah tuh setan. Ya hese menangkeun setan mah lain ku setan mah. Berarti setan eta. Tuh. Lamun urang berangkat lewat di aya deui di dinya teh. Ya. Kantor desa. Paranti naon eta? Paranti naon? Ngajual taneuh. Banting ngajual tanah anu trok dibayar teh. Eta. Urang manggi deui tempat set majelis taklim. Paranti naon? Main remi sama kelas. Majelis taklim berarti main remi kan? Tuh lain. Manggih urang masjid. Masjid Al-Barokah. Cak hate. Paranti naon? Paranti dumadeheus ka Gusti Allah. Lamun urang di imah salat kurang khusyuk. Misalnya tahajud udang jam 1 jam 2 salat tahajud Allahu Akbar kurang khusyuk. Ka masjid coba ge jam 2. Coba ge. Poekan. Masjid dia lampuna poekan, lawang kunci. Urang soragan we. Allahu Akbar. Di imah mah teu khusyuk ge, teu khusyuk teu ngageter. Tapi di masjid mah asana paeh tah budak teh. Di masjid teh buyutullah. Imah Allah. Saha jelema anu sering ka masjid berarti sering mengunjungi Allah. Lamun sering mengunjungi Allah, etalah dirinya kadar imannya. Eueuh jelema anu betah di masjid kecuali jelema-jelema anu taqarrub ka Gusti Allah. Ngajaah ka masjid salat duha, ngajaah ka masjid tahajud hajat, ngajaah ka masjid beda ye. Urang misalnya ieu kanyengerian ku awewe ye. Kanyengerian ku awewe, urang nanya awewe, "Neng ka mana, Neng?" Tuh nyatanya bae. Ngaca. Dalam lalaki dikitukeun seneb. Coba isuk tanya deui ku aing. Kadarang liwat deui. Neng, ka mana? Ngaca. Ya Allah. Wah amat sih. Mulai guys. Nista maja 3 kali aing awas. Coba yang nyaho ka aing. Tanya deui ku. Neng, mana ka mana, Neng? Ngaca. Wah. Berangkat ka Cisoka. Neangan ini raaitu ahada asyara. Tasbih puter. Puterkeun kan kurang. Make batu segede kieu, balangkeun tas ngawirid balangkeun ke arah imahna. Di mana? Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Eta batu ragag nyana ngarenjak. Mantep. Nah, iya. Sabaraha poe cenah kieu ingat 7 poe. Ngawiridna sabaraha? 175. Nu diwiridan naon? Atuh moal dibere ku aing sia. Ngadon melet kabeh ge. Wirid di imah, teng 7 poe, tanya deui ku urang.
Neng ka mana neng? Ngaca. Wah. Berarti itu jalan ya. Ngawiridna heula di mana? Ternyata ngawiridna di imah moal manjur, di masjid. Di masjid kan aya malaikat di masjid. Aya bantuan. Gitu orang datang ngadinya ngawirid, malaikat ngambe. Oh, bau ini roa itu. Lain deui malaikat gitu. Masya Allah. Wiridan di masjid batere sebab naon? Buyutullah. Al masajidu buyutullah. Nah, ieu malaikat teh kieu bae. Ngan make syarat, hayang gampang jeung malaikat mah hiji, urang kudu bersih zahir batin. Nomor kedua make sesengitan, malaikat datang. Lamun haji pending mah moal datang malaikat jin. Ayo naon sih? Geus kieu bae jin mah. Emang sia musuh aing. Ente sia aing dibalangkeun ka bedug sia ku aing. Ada objana bapan. Ngalengkah bae. Atuh pan jin teh keur diuk di lawang kasempar ku nya sia. Emang sia nu sok diomong-omong ku Ki Uci teh ieu. Dipoteskeun ku aing sia. Da kamari ieu mah nya teu bisa leumpang. Dipoteskeun jin. Nah, ieu masjid. Ulah sambarang. Bulantaran buyutullah aya larangan-larangan. Hiji ulah ngomongkeun dunia di masjid. Dua teu meunang dagang di masjid. Tilu nu heb teu meunang ka masjid. Opat junub teu meunang ka masjid. Lima lu tas nganjang ulah es masjid. Kitu teh urang. Awas dia sebut ka bedug sia. Aturan-aturan buyutullah. Masya Allah. Ulah-ulahna naon masjid maka karak urang nyokot ngalengitkeun kokotor hiji bae ge. Aya kalaka eta barang bangku urang dipiceun keluar eta bidadari teh geus kieu bae. Misalna Ustad Epul miceun kalakai dibalangkeun keluar cek bidadari. Epul sini. Masya Allah karim. Lailah hagaan. Kamu muntai kotok mah. Kotok kayak di masjid. Ini adalah mahar bidadari. Muntai kotok na letik bidadari na tepat gelis. Muntai kotok na gede. Bidadari na gede gelis. Iya. Masya Allah mas kawin bidadari. Bersihan kurang set ngan carana kudu belajar heula ka kitawil, carana belajar kudu ka kindim, carana bersihan kos kitu teh kudu belajar heula. Lantaran lamun teu belajar mah kan aya nu kieu doang ngabersihanna. Ieu teh kotok. Beres, set. Beres. Teu jadi. Ngabersihan ge kudu ngaji masjid. Masya Allah. Piti ulah beda piceun jisimna plek kurang kene bersih cayan kadinya plek lamun deuk diantep lamun deuk dielap sakali set cek guru nu bagus mah teudeun we dirinya cai kadua kali plek sagaring-garing eta nu afdol. Nek dielap nu kadua ge nu bersih eueuh masalah. Jadi tungundang sambarangan cara tadi asal eueuh bae teu bisa. Kos kitulah cara ngaleungitkeun najis. Nah, udah ngaleungitkeun teh kotok di masjid. Bidadari geus bae. Pendi Haji Pendi. Haji Pendi geura paeh. Atuh kan moal teu paeh mah atuh moal bisa ka ditu. Atuh nya mah bidadari ge lain hayang kanyan ieu geura paeh doang. Atuh bidadari nyumpahan. Atuh cak Haji Pede teh. Lamun aing geus paeh ka dinya teh can puguh. Tah deui bidadari. Teh heula kula ge cenah nganu kasar cak bidadari. Nah iya. Nu batak di zaman sahabat
di mana-mana aya masjid kotor, kemudian paheula-heula aya nu gelut. Aya nu gelut. Lantaran kapiheulaan, gelut. Oh, awas ya, imah hak aing. Bidadari di itu. Ribut sahabat. Lantaran kapiheulaan. Ai dibugel mah kapan kapiheulaan limbah gelut. Kapiheulaan cewek gelut. Ya, barang bau digelutan. Geus, namun aya awewe kemudian ku batur disikat. Ya. Lampung embal aya kene. Putih gede adat. Geus, ieu mah digelutan. Watuh, awewe bangga. Ulah. Cek babaturan aja mah elehan geus resep. Lalaki mah jalain kitu. Lalaki mah awas ya, eta kabogain. Coba-coba ku sia toel. Awas ya. Lamun aing can ngujul ngaler sing hades. Padahal mah leutik bawakna. Tah ngomong buat aja ngomong. Lalaki eta kok kitu. Lamun lalaki kemudian dicokot bebenena, hajunya anak sadar bae, cekel peler aya eueuh. Ternyata eueuh atuh paingan. Aya lalaki mah lain, awas ya. Tak ulah digunakeun jang urusan kos kitu mah kuduna urusan agama. Mun urusan agama kakarak sabilillah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu masjid teh al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Tudiu li ahli sama. Ieu teh nyaangan ka ahli langit. Kama tudiu li ahli al-ardi an-nujum. Sakumaha ahli bumi kacaangan ku bintang. Malaikat ningali ka bumi teh mana bangunan masjid teh, mana masjid anu hebat teh, rentul masjid cararaan. Dibugel itu aya masjid di dieu, aya masjid di ditu, aya masjid kadeuleur rentul. Cak malaikat caang amat loba masjid, masyaallah. Sakumaha urang deuleu ka langit, beuh bintang loba amat, tuh nu gede, tuh nu sedang, tuh nu leutik. Urang kaluhur nele bintang, malaikat kehandap nele masjid. Lamun eueuh masjid, poek malaikat. Ieu si poek amat cenah ieu, lembur naon ieu? Eueuh masjid dah. Turun malaikat. Ngobrol malaikat jeung malaikat, poeknya. Wawan, masjid, aya eta masjid. Teu kadeuleu caknya. Pan bisa teu kadeuleu. Danana ieu ti pamarentah. Wah, asal dana ti pamarentah busem di masjid. Kiai pangnebakeun cenah ieu kira-kira aya dana ti pamarentahan teh. Ka ambeuna mah loba. Ka ambeuna mah loba ieu. Bocor ieu mah. Kapal bocor. Dan ieu nu ngeri ge kieu ge. Dina yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jelema ke surga, timbang bagus surga. Ketika nu jore ka neraka, embung aing mau neraka. Neraka, embung aing mau neraka. Ngurumpul kabeh. Kafir, musyrik, murtad, pus ka neraka. Ieu mah ngarumpul di sisi neraka. Cek malaikat, "Hai. Urang mana dia?" Malaikat teh urang pandai gelang meureun temannya. Urang mana dia? Kami ti ilat. Dia lain ka surga atuh ka ditu. Bukuna jore. Bukuna jore mah ka neraka tuh. Embung panas. Tolol dia mah. Ini ka mana tuh dia? Hayang ka surga. Coba dalam bukuna. Di dalam buku. Heuh. Eceng ngalulu. Masya Allah karim. Cak malaikat eduk daraon dia dia. Nungguan kasalamatan. Naon? Kapal. Aya kapal naon gitu dia. Baheula kami ngabangun kapal Al Barokah. Nah. Bener supirna Wahyudin. Kenek Udin. Udin PLN. Wow.
Didinya langsung disebutan. Arifin, masuk. Soleh, masuk. Anu araya nu kuari milu ka dieu. Aya catatan-catatanana pasir, satrek, masuk. Batu kali, satrek, masuk. Oh, kabeh hararasuk tah. Anu henteu milu ngabangun mah. Milu cenah kulatan. Dideuleu. Ish, eueuh tiket teh. Sia, ayo sia. Tiket sia. Ji cenah kiai, abah milu cenah kuari bae teu bisa kuari mah geus anggeus. Tadi bae jang kula bae bawa ka Cilongo kan. Wah, terus kiai belon bikin garus di bae. Nah, ieu arasu kabeh. Mudah-mudahan orang ilat milu kabeh ka dieu. Nu pasir, nu batu, nu semen, anu paku, anu pikiran bae, anu kerami, kabeh milu. Waduh, kapal Al-Barokah, Ilat pimpinan Wahyudin dan Udin akan diberangkatkan ke surga Firdaus. Mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Kapal muatan orang ilat ya. Barang datang ke tengah. Wih, panas. Panas. Oh, panas. Urang bocor. Bocor. Barang di deuleu ku nahodana. Kueh dijaheui mun bocor. Beh, mari bocor ya. Coba. Orenganan aya duit ti pamarentah. Bocor. Aya proposalan bocor. Dijamin bocor. Cak kula bocor. Sekali deui kula ngadenge ka urang di akur teh jeung aambuhan kula. Aya proposalan dawa. Hah? Ayo sia, aya dawa. Tuh aya cenah budak sportif tuh budak. Aya duit di pamerintahan dawa. Tuh, sia, nggak bohong burut sia. Aduh, Gusti Allah lagu. Nah iyalah lalagaan ge, tapi bebeneran. Sing hade ibu bapak ketika orang ditimbang amal. Nu bagus mah, nu bagus geus teu kudu dicaritakeun deui. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, masyaallah. Geus caritakeun teh mah dina hadisna panjang mun didongengkeun. Aya anu pertimbangan keneh, aya anu ngagejebur ka neraka, aya anu disalametkeun ieulah melalui safinatun najah. Parahu atau kapal masjid waktu di dunia. Mantap, sing hade ibu bapak urang dieu khususna masjid di mana bae ge sarua masjid mah di dieu geus beres. Ka mana ke pasar Kemis eta keneh eta catatanana. Cenah pasar Kemis geus beres mau ditu diputar eta keneh buyutullah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mantap. Aya dina Al-Qur'an fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Aya bangunan di alam dunia anu patut kudu bahkan wajib anturfa'a diluhurkeun diagungkeun dimumule bahkan paranti ngabersihkeun asma Allah. Wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Berang isuk peti sore kinayah kana eueuh waktu da.
terus ketika jelema anu bener-bener mantep imana ka Gusti Allah teu pernah capek teu pernah kaganggu rijalul la tulhihim jelema-jelema lalaki-lalaki khususna umumna para wanita lamun memang geus dimenangkeun di daerah-daerah nu geus teu aya fitnah rijalul la tulhihim tijaratun anu geus teu kagoda ku dagangan teh geus teu nggodanya wala bay'un jual beli perniagaan perbelanjaan dan lain sebagainya teu kaganggu ku eta tuning nyana bener-bener mantap ka Allah la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah tina zikir ka Allah salat etalah wa iqamus salat wa itaiz zakat jelema nu mantap ka Gusti Allah keur macul ya keur macul sekali dua kali tilu kali aya ngadenge suara azan Allahu akbar Allahu akbar langsung tenden pacul Allahu akbar bebersih masjid teu kaganggu ku macul rijalul la tulhihim tijarat keur dagang di toko beres ngadenge suara azan Allahu akbar titipkan ke pemajikan atau ke anak atau menurut titipkan langsung tutup berangkat ke masjid teka ganggu ku dagangan teka ganggu ku jual beli di pasar di kantor keur meujeun nang kantor ngadenge suara azan Allahu akbar tutup langsung masjid Masya Allah iyalah kunaon eta nu mantap kos kitu teka ganggu ku dagang, teka ganggu ku jual beli, teka ganggu ku tani, teka ganggu pasar, kantor, berbagai aktivitas, hatta ngaji teka ganggu, tetep teka ganggu, sholat, anzikillah. Emang kunaon? Ya khofuna sieun jeung rempan. Sieun kana naon? Yauman poe. Tataqallabu fihil qulubu wal absar. Engke anu ancul-anculan bulak-balik endap-endapan hate teh deudeulean mata ka neraka dibawa amal urang nikmat amat ketika urang jaga di akhirat di poean yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar salat urang utuh puasa urang utuh zakat urang utuh haji urang utuh berbagai amal-amal urang utuh ya Allah ya Rabbi dibuktikan amal teh ditungtun kas puasa geus udah kasep tama geus geulis Masya Allah ketika di dunia tani ngadenge suara adzan dah adzan deui bae kakarake cikeneh keur di pasar dah adzan mah adzan bae isu gaya deui keur kaberesan karung haji pendi baneng amat teh budak adzan heh ganggu bae buat demen nih mah nah di akhirat gue ketika datang ka yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar dipanggil dibawa dituntun amal teh kadinya Masya Allah ieu saya jore jasa salat puasa zakat Masya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka luar biasa Allah hakikatna deudeuh ka urang ilat dieu supaya jaga di akhirat salamat ku salatna salamat ku puasa fadl Allah salamat ku zakatna salamat ku hajina salamat ku berbagai-bagai amalna di antarana iyalah nu bakal nyalametkeun mudah-mudahan urang dieu kabeh salam jaga di akhirat ulah aya anu kaliwat ka surga kabeh
wajud ting di dieuna sok main gaple ge wah sorga tuh amin ja nyana ge boga rarasaan meureun urang lamun aya nu main gaple aju ka sorga protes urang di ditu si urang mana urang ilat sakanyawa aing sia main gaple bae pun ka sorga iya tuh aing mah nyaho ke aing dikusul ka malaikat Ridwan ka dia salah teh sah ieu salah teh bener sini mah main gaple bae hampura ieu mah kasalahan wah ieu mah budak kudu dibebaskeun ka jahanam ieu mah kunaon ka dieu budak nyeplos meureun emangna di dunia bisa nyeplos di dunia mah bae teh di akhirat lah teh nyeplos jatuh ngeunaan mah cenah teh masalah teh maja urusanna urusan Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah introspeksi urang baheula di alam arwah turun kuari ke alam dunia